Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa muhibbun qailun aina qarib aina muskirin saribatira wa muhibbu dunya jeung ari jalma anu cinta kana dunya eta qailun anu bakal ngomong kieu eta qailun jalma anu terus ngomongna kieu aina eta kamana atoriku ari jalan pikeun neangan dunya kadua aina eta di mana al khalasu ari kasalamatan al khalasu ari hayang salamet supaya hasil dunia. Perbandingan anak kaum muskirin seperti jelema anu mabok sariba anu nginum eta muskir artila kana arah. Taya teh masih keneh eta nyaritakeun perjalanan anu kudu disorang ku jalma anu erek ngambah kana kawalian nyata hiji kudu salilahna jadi wali mah ati teh tobat ulah aya setik oge boga rumasa getol terus saya boga rumasa teh rumasa neraka rumasa laura atina didinya wali teh terus nyata kedua dina urusan dunya koreh itu jadi air para wali mahnya ninggal mama banyak ninggal pemirsa apa kan aya namun tamah ai kasar ada ibu yang dekat tinggal gitu dekat tinggal dekat halaman katinggal jadi kaseran jadi ka kebon aya apa pan aya namun dekat tinggal jadi aya namun tamun cek anu tukang gawe serius mah jika heuleuy gitu jika lain kasab beres netepan duha terus aya namun tamangkat ketemu terus kitu aya namun tanaon ditampa terdepak di pokos urang gitu tepak di pokos naon nu aya terus dek jadi dek ayeuna hasil dek tercekeun terus ayeuna mun tama aya kitompo anu kira-kira bisa dipelakeun di lebak alaan tacekeun di lebak anu tiasa dipelakeun manfaat ditompo caah di lebak geus sakitu itu untuk katingal dipak-dipak mah anu katingal pisan mah ieu keriwajog dan pengalaman di dalam rumah pasti wajog. Ayo pemirsa apa teh gaduh garapan jatah di pemerintah dan jelas jatah jelas kita tahu di belakang mau jadi di air namun sama di tamak air namun tanggul di tanggul belakang torojol hujan datang medis. Langkah terus kita tenang belakang dari
digenggeurkeun ku para putra teh terutama kecepamnya apa mah cenah diemut-emut kamu bagirkeun di komen atau cenah sampean sareng kamu bagirkeun saurang teh sareng pamanfaat malah geus ayeuna ageung bahaya hujan Mas. Nah cenah apa mah malah laut teh lain keur apa keur batur gitu apa mah malah lain keur apa keur batur pada eta teh harus kabur teh di atas pada alat eta teh jadi sedekah coba ayeuna kerasa apa teh geus aya gitu da urang mantep ieu kadinya moal berpangkat cek amin oge sarua jeung cenah ku badirkeun amal eta teh cenah lamun urang melak pare tulai kumangu pati teu moal ieu eta teh sedekah angger aya catatan sedekah komo ieu pan ari tos ayeuna datang cai teh wah rame teh asik kami menang sekian roh padahal ayeuna mun teh kabur di apa di tempat teh kabur di malam apa engke teh saat tapi hujan pelakan deui gitu apa mah kae di cenah keur sedekahna saha wae wayang kadua lamun teu ka Allah dalil keur jualan kayu apa balik keur ngaji batak aya nu ngalanya atau pada kersidakah teh oke mun di alam apa mah kudu capek kalah tuh di papasakeun ayeuna mah kabur di aku bantu sedekah enjoynya gitu apa tanya hubungan teh ya gitu nyana teh hubungan teh ari eta mah aya di Banjar mah ieu terutama ayeuna pakarsa aya maksud mah jadi tasorgan anu ngawitan pertama di jam 7 asal nyelang lah kaseran ayeuna kaseran teh coba piku kawas ieu nu hubungan gitu target ieu kumaha teh jadi kumaha hasil terbesar ke ya malungsur gitu nah eta deui gitu naik deui terus kita tanya nu kawasu rasain akal eta bagian balaga jam 8 kadang-kadang upami kalangkung bahwa cima sama ieu namun temadukeun ieu da kotor keneh kan itu keluar gitu dina pantau we ngawuru ieu namun teh kan itu keluar da kotor gitu saking nyimpen aya ieu kan ngadapang ngawuru teh ngadapang ngawuru teh ayeuna anu terang mah pamarasa jamu gitu ayeuna kitu teh rada ayeuna mirip-mirip kitu teh ieu kopea nyengsol iya aya nemen kaos aya nemen di kreatif eta aya di kebon ayo sana ka bumi dapet jadwal teh anjing kaos aya nemen teh mau kaos oblong kieu bos ieu deng-deng itu sarung sakieu aya bari nagulung teh larangan kalau besar di Qur'an kalau para hiung dari kadang-kadang bak saking tos malakatna gitu karena takrib ngahiung aya ngahiung teh gitu ngabong lame nah kitu ayeuna mun tamari nu ahli akhirat mah kumaha ayeuna mun ari muhibul dunya beda ieu anu cinta kana dunya lain osok anu dunya nah apa mati bahasana teh aya dunya mah ulah teh dunya aya dunya mah hartina neangan mah kudu ngan ulah resep kana dunya na gitu aya neangan mah kudu kadua bahasana teh aya kadar dunya mah ulah resep kudu sabab eta teh keur bahan akhirat keur neangan akhirat teh kudu utuh kana dunya teh ulah resep kitu aya namun teh bahasana teh tah ieu ge lain aya nu beda deui jeung kasar mah beda deui jeung aya namun tarangan mah kana dunya butuh aya kana dunya beda deui nu dilarang teh nu dicatat dina agama dua sok aya rasakeun ku urang lamun urang ayeuna keur ayeuna dan numuskeun hayang keur meungut pisan keur ka edanan keur kabumbulengan ka dunya hiji bahasana teh kamana nya hiji kamana kadua bahasana teh kumaha mau tidak mau eta ngerasa kurang ayeuna keur hayang ayeuna mun teh naon lah hayang loba duit
atau aya namun tema aya motor gitu, hayang mobil, bari teu boga teh hayang tapi teu boga gitu. Kedua bahasana teh kahiji kamananya gitu. Kedua kumahanya tetena nu aduh kamana aduh kumaha eta teh gambaran anu keur mabok, gambaran anu keur mabok. Jadi artinya jelema anu henteu bisa nyebut mah kana dunya, henteu bisa miceun karesep tina arti kana dunya, artina nyaeta resep kana dunya. Jika jelema hiji jika anu mabok, kadua jika anu titeuleum kekelobokan. Jadi teu manggih nyaeta jalan hese neangan nya jalan ke neangan jalan ke kesalamteun. Gandeng gue gitu, aduh halah we kamana kumaha aduh kumaha ya teh aduh alah kamana kumaha ayeuna tariku ayeuna khalasu kumaha aing hayang beunang hayang boga hayang bisa hayang anu kumaha carana kamana neanganna kitu ayeuna mun tema hiji nyaeta bakal sibuk luarna awakna otomatis kuduneangan kemana kaditu kuduneangan kadieu tapi kemana ka luar negeri hese we di urang geus dipapa ya aya namun teh sugan ayeuna dagang teu payu makruh beak modal sugan aya namun teh manaon kudu kana kuli kudu apa ya aing kumaha ya teh ngaca sampai ke hasil wae teu beunang wae begitulah ya. Kadua nyaeta batin jadi tersiksa ripuh hatena ripuh mikiran kahayang awakna ripuh budak geudik gitulah ya namun teman. Jadi eta mah nya ayeuna ari bari resep bari hayang bari bubut maka dujana gitu. Jadi ayeuna itu mah teu ripuh tadi mah enjoy ya. Ini hasil alhamdulillah. Efek teh hasil bae. Dan teu hayang ieu gitu. Jadi hasil we nya syukur tetakeun we ka akhirat teh ya. Efek teh hasil bae. Dan yang ngalengkah nage geus jadi ibadah. Apaan sareng jihad dengan halal teh gitu. Ganjaran teh kerba geus menang ganjaran. Mata lamun hayang teu kosong ieu, lamun urang kaluar ti imah saurang mah Prabu, lamun urang kaluar ti imah mun hayang teu kosong, lamun teu beunang dunia ge angger aya akhirat teh. Tilu cenah aya namun teh, emot teh ieu saurang apa saurang mah Prabu. Lamun urang teu kaluar teh ti imah, ngurung heula cenah. Dina Bang Baru teh pantau. Ayeuna mah da Bang Baru teh kemana? Ayeuna kota Rembo bareng Bang Baru teh ayeuna teh nyenol ka ieu teh ayeuna teh nelawan teh dina Bang Baru ngurung heula aing teh ka mana aing teh naon. Tilu cenah ayeuna teh ulah urang ayeuna mawa tilu niat. Hiji neangan rezeki anu halal. Dek neangan rezeki anu halal nang rezekina. Kadua niatan erek tolabul ilmi rek neangan ilmu. Katilu niatan rek silaturahmi. Mun teu meunang rezekina, teu meunang ayeuna rezekina ganjaran neangan halal eta geus aya ganjaran. Tuluy ayeuna mun teu eta silaturahmi ayeuna mun teu panggih deuk henteu. Ka di mana-mana gok teh jeung baraya jeung dulur da geus aya niat ieu mah. Jauh teh aya heula tepung sono gitu. Aya ayeuna mun teu ngobrol heula anu jadi ayeuna mun teu manaon ngaitkeun kaduran. Katingali nu katilu nyaeta tolabul ilmi. Mun baheula mah loba kieu teh baheula mah. Ayeuna mah da eueuh ayeuna mah. Nya jarang ayeuna can mah ayeuna mah. Baheula mah ditu apa? Hiji ayeuna mun teh mah anu sok ieu teh ngaranna Mang Ani. Ayeuna Mang Ani teh masyaallah ahli ibadah teu ninggal
sok dituntun ku ini pamajikan teh dan lain model jajaruk ngemis kalas ulah lain teh tang wajah mau atuh. Nah ari ayeuna mun teh jalan teh ngalah cenah ayeuna mun tanaon we jotang gejer pan baheula mah sebutkeun ayeuna liar teh mapai sawah gitu mapai ayeuna mun teh mah kebon baheula mah turang karut cenah di jalan lumayan urang ayeuna silaturahmi ka majengan bari aya derek aya tanyakeun gitu bari derek aya tanyakeun ini yang eta teh begitu ayeuna mun tagok teh teu lain jiga musafir lain ngan jiga musafir nyaritakeun agama nyaritakeun ilmu tapi ka ayeuna monok moek teh penting ngangeutan diridan ngegedar tahajud penting teh eta ayeuna mun terjadi musafir jigana jiga aya musafir geus kitu teh ayeuna mun teh macatul tah di musala teh da urang mah musala itu catul can beres salat duha ai dahar teu lain dahar anu jiga kokor mah itu cuman cemen we gitu da lain ayeuna mun teh karana neangan dahar gitu geus kitu teh ngobrolkeun ayeuna hukum, ngobrolkeun ayeuna agama, ngobrolkeun ayeuna mun teu ilmu kitu eta teh. Nah, aya deui eta mah nyaeta rakana itu pun age sekepala ngaranna teh mah aneh sesuai jeung ngaranna gitu aneh kalakuanna gitu. Mah aneh ayeuna mun teh ngaranna teh mah aneh gitu. Duka Maimunah eta asli ngaranna mah aneh. Oh, sampeun teh kapunggang tanya haji eta mah ngadamelan ieu ngadamelan utang nini barudak sebentar teh coba utang nini kadua nyeuna ayeuna wajib akan teh lages kitu teh tempo ayeuna murid sekitar ayeuna jam 5-an nyimpan nyaji tah nyempet ayeuna mun teu bisi betul utang tah ieu keur barudak tah ayeuna mun teu wajib maneh sabarahaeun cokot bawa keur barudak sok nyokot sabaraha butuhna. Pan ayeuna mun teu urang pan jualan eta mah apanya tah HP-na lain kena bakti eta mah hatena teh kena ganjaran gitu. Pan urang mah nu kitu ayeuna mah. Nu tah teh isuk teh pan ayeuna eta teh geus dibikeunna nyieun deui wajib nyieun deui tuh ayeuna utang nyieun deui ngedar deui tah karari teh baheula. Jadi lain model urang ayeuna jauh kabayang teh bagina sabaraha kauntungan jauh kitu gaji sabaraha kitu ada buah hayang duit urang hayang kitu mah lain ibadah beda nanti gitu jadi ieu mah para teh ngomeanana mah ngomean hate lah awak mah geus tarek kitu lumayan karek mah geus tarek tinggal ngomean hatena lain ayeuna mun teu naon lain jadi dunia gitu lain hayang dunia lain ieu mah ibadah ngalengkah jadi ibadah. Geus mesin teu boga duit oge da beunghar gitu mah ngali isu-isu kirim gitu. Ai urang mah duit teu boga, teu hasil ganjaran paduh niat. Walaupun ayeuna diniatan, tah ieu teh kitab ieu teh ngomean hate gitu ngomean. Jadi engke ayeuna mun teu marobah prinsipna ayeuna mun teu duit mah nomor 2 hasil tapi urang mah hayang boga nilai ibadah teh tah jadi teh eta teh jadi ibadah jadi ganjaran gitu teh jadi jeung kenah ge moal budak di mana-mana balik teh hasil ada geus ayeuna geus diniatan ayeuna ibadah da boga ganjaran mah tak jadi rugi beda jeung ayeuna aing kumaha mun teu hasil kumaha lamun teu beunang efeknya duitna teu hasil dagangna teu payu aing mah ayeuna torik kamana deui ieu naon deui dagang kamana deui ieu dagang larung sing garudeg awak mah geus kesang badan kesang leupeut can mani-mani acan baru ayeuna mun teu kesang awakna ge hate we naon ayeuna hate ayeuna toriku ayeuna tahu teu udahnya teu ya naon udagana ada karidoan pangeran ganjaran ayeuna di pangeran mata ilmu 1000 kali
loba ilmuna sagala kata sagala nyaho lamun juhudan seorang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kabeh ilmu moal jadi ngadeukeutkeun ka pangeran mani jedada ilma sapari riwayat walam yajdad hudan sapari riwayat walam yajdad juhdan sing sanding ayeuna mun tamajama anu makin tambah ilmuna tapi kana dunya mah beuki naon beuki resep beuki lam yajdad minallahi illa hudan mangka beuki tambah ilmu lain beuki deukeut ka pangeran lain malah beuki jauh beuki pika ijeun pangeran beuki pika keuheuleun pangeran beuki loba ilmu teh lamun nyaeta teu nambahan naon jadi nambahan ilmu teh kudu nambahan juhud lain nambahan kedua kade bisi eta kadengena bisi eta deui lain nambahan kedua nambahan juhud nambahan teresep kana dunyana ari gawena masih gartol gitu ngan ayeuna resepna rada turunkeun gitu resepna rada turunkeun aya gawena masih gartol gawena malahanan ayeuna buya Allah mah cenah sakampung gitu jigah naon jigah mukmak sasi sabung santri teh kudu maratul beuting depan barang balapan bener mah tos ayeuna naon teh kudu naon jigah kada gitu jigah lamun lepat ayeuna mun tambah dina papelakan saking disiplin wah nyus ayeuna we saking ada jigah sari dain ayeuna mun teh eta tuh ieu tah eta mah ayeuna mun teh aturan syariat kudu bener aturan syariat hate nu kudu diutamakeun hate nu kudu diutamakeun li annaha idza rasikhat fil qalbi sama cenah eta ayeuna mun tama dunya teh di mana-mana geus ngadarah daging di mana-mana ieu ayeuna mun tama geus jadi abuah hati dina HP na tujuanana ayeuna mun tama dunya duit zahara zalika ala jawaril abdi ke bakal tembok tina gerakan bakal tembok tina ucapan jelema anu keur hayang anu keur kaedanan kabungbulangan kana duit engkena awak we gede ka ditu gede ka dieu cabak itu cabak ieu tanggung jawab ayeuna ngomong ayeuna ieu dohirna yang duit ayeuna kumaha carana ieu mah bahasana ke bakal ka tembok awakna ke bakal tapi ka panonna oge ka diri keur jelema keur kabungbulengan hayang duit teu boga duit hayang duit panonna ge teu ka diri malah aya beungeutna ge teu ka tapi ka diri ieu padieu doharo dalika ala wajhi engke teh tembok kana dohir gitu teh ya tuh kira ayeuna beungeutna ka taringali ayeuna teu boga duit keur kabungbulengan jaba mikiran lebaran mikiran budak geus numpeuh kita ayeuna teh tanya aya duit teu boga aduh kumaha aing kemana gitu bakal ayeuna ka diri karasa teri puna dia ayeuna akan menegelna ayeuna mun tama teh ya takaluhu wa maqalatuhu engke ajon-ajonanna bitaqallubi wa maqalat wa maqalat engke ayeuna mun tama eta teh kau ayeuna kasroh ku batur teh langganan ayeuna mun tidak kabar gitu jauh hayang naon sia tingalikeun ku aing gitu teu bisa jalan kasar jalan lemas ku aing tuh gitu jauh kitu aja kita teh sangeunahna teh ayeuna mun tama eta teh langganan aing begitu ayeuna mun teh rebut order ku batur tingalikeun sia eta teh ayeuna proyek aing jauh kitu we ayeuna teh kudunya bae lain nyerina kembali ayeuna mun tama aya langganan kita ka batur kan bae ayeuna mun tanya order ayeuna cepat batur kan bae enjoy we nah kete ayeuna mun talam geus subudut ya maka dicabut ke Allah Subhanahu wa taala nikmatna qanaat padahal qanaat mah enjoy dingin sejuk gitu nah qanaat dicabut ke Allah munculkeun eta kadeuna ya moal jelema anu teh budutnya moal ayeuna mun sama aya nyeri moal aya tapi ka ayeuna mun teh ngunek-ngunek ayeuna hate aya di urang mah kusam ayeuna mun teh kumaha jalana jamaah pindah ka Batur
ngarebut jamaah teh ke usia atau ka itu aya nama urang mah diabrikeun ayeuna mun teh kabeh jik ngaraji ka itu ka batur ka itu ka batur itu ayeuna mah ka batur aya naon sanuna jamaah urang ayeuna ngarebut jamaah teuing aing mah teu ngajak gitu henteu ayeuna mun teu nitah teu ngonang teu nitah teu ngajak gitu teuing eta teh naon eta teh tidak sahabat ayeuna mun teh mau bodohnya ayo bodohnya teh mal akbar nisa jah ya sukro nah, orang surakeun bisa teh arti cinta masak cinta penganut cinta jamaah apa tuluy ayeuna mun tamat cinta nyata bisa cinta awewe awewe teh kudu geulis mu ayeuna mun tamat geus hiji oge naon ayeuna mun teh gengsi ayeuna tinggalin zaman aya hiji wae masih kombot wae hayang atuna lain teu menang nyarung lain eta kana nyarung ieu mah ayeuna mun tamat tina dunya eta awe ayeuna mun teh nu dunya pan ka ditinggal di baca di hareup awe nu lain dunya mah baca di hareup tuluy ayeuna mun hayang keren sukro hayang ayeuna mun teh sebutkeun hebat hayang ayeuna mun teh populer gitu tah wah nama teh wah urang kaina mama anu ajengan anu nah eta teh nyata bagian ayeuna mun tina dunya sukro apa tuluy dia hayang naon hayang ayeuna mun teh jah resep jabatan resep kedudukan era lamun teu boga gelar teh kitu tah eta teh jah teh nyata bagian tina dunya teh apakah urang mukmak hayang harta banda kudunya mukmak ayeuna hayang jabatan eta teh mukmak dunya jabatan mah aya make kayak diperlukeun mah kabehanana ieu teh keur agama kabehanana nyata keur ngabelaan agama Allah kabehanana nyata keur ngajunjung tinggi sunnah Kangjeng Rasulullah di mana-mana efekna itu eta teh ciri nu tadi teh dunya masih ngawuruk oge eta teh dunya daya teh genah lamun ngawuruk lobaan gitu ngajina teh loba komain aja balageun nya mare duit gitu resep pisan gitu nya lobaan nya mare duit resep pisan ieu mah lain atuh da ayeuna tilu siji jaba ayeuna mun teh santri ge santri guru dari ayeuna mun teh boro-boro mare duit parabahaneun gitu ayeuna kitu mah ayeuna nyemini sampai ajengan di pikiran lain ajengan ayeuna loba pikir tenang duka kitu teh teh apa ieu mah baheula mah ayeuna mun teh bisa katingali jeung dohirna atuh da bener-bener ayeuna nengan kirang-kirang teh santri itu tadi teh unyukan ukur bodoh ukur satu kali lain sebelah kali tadi satu kali balik pansawan balik deui unyukan ayeuna samu besamu pesena naon ayeuna mun teu teu mah sapoe-poe acan gitu ari sapoe modal dirinya tuluy nyieun cai tara cai tadi jeung ku ajengan gitu sapoe ayeuna mun teh paling ayeuna mun talin mantuan ka ajengan ngagandengan tempo ayeuna mun teh ajengan pepelakan lain ajengan heula-heula pesantri di bawah lauk PA pesantri aya ajengan teuing melakangnya terus ajengan mah aya ngaranna santri tuluy ayeuna mun teh melaka-lapa tara kanyawan ajengan lagi susah munggah da kudu ngalael keun wae pesantri teu nya ayeuna mah pan ayeuna mun teh ayeuna teu daftar mah teu make bulanan mah geus ayeuna lain teu eta teh sabenerna namanya ku zaman ayeuna mun teh aya saperti kitu da sabenerna mah lamun urang daek terus terang jujur mah di mana-mana oge moal aya ajengan anu teu narima santri hayang ngaji karana teu boga duit teu boga insyaallah di mana-mana oge kan urang mah ayeuna mun teh lamun santri teu make jalur gratis anggar era boga harga diri cenah ayeuna mun terbatas naon nya gratis ai tadi ayeuna ai maya diomongkeun santri bae kudu maya ai dibere gratis aing sebenarnya mah ayeuna mun teu urang itu salah kalian ajengan gitu da ajengan masuk PBJ ayeuna ajengan abdi
kita aya nu moal masa teh kurang kali aya nu teman ieu tapi teu biaya cicing asal dahar di mana-mana gitu. Insya Allah di mana-mana aya nu teh gitu. Ngan urang we gitu loh aya nu teh alasan itu ya. Gitu ya aya namun temaka dunya teh atina ulah resep ari awakna sampe aya namun takasab teh dan yang halal teh atau halal faridatun sok aya namun teh mau eta teh gede ganjaran jihad ganjaran perang fisabilillah neangan halal teh jeung aya namun tamak kieu deui aya nyaeta doa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangkan urang ieu hate henteu kadademes teuing henteu mangsang teuing kana dunya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masih doa kieu Allahumma la taj'al ad-dunya akbaro hammina wala mablagho ilmina wala goyata rubatina cenah eta doa supaya urang tepat semping aya namun tama eta kana dunya Allahumma nun Gusti Allah la taj'al mugi Gusti ulah ngajantenkeun ad-dunya adli kajisim abdi ad-dunya kana dunya Allahumma la aj'alid dunya mugi Gusti ulah ngajantenkeun kana dunya akbar hamina jadi agung-agungna kabingung kasusah tujuan jisim abdi sagala teh dikaitkeun pan urang sok aya geuningan bahasana teh keheula ku kaharti heula tah maksudna kaharti teh naon tah eta teh nya eta jelema sautak setik teh nu sebutkeun mun kaharti mah intina mah kana naon duit begitu mun kaharti mah eta teh akmal hamina teh nu kitu teh sautak setik teh tujuanna teh naon mun aya duit hayo mun eueuh duitan teu kaharti mun aya duit ngagede hayo mun duit letik eta teh akmal hamina sagala teh naon tujuanna teh duit aya lamun aya duitan yo eueuh duitan gitu akbar wala mablagho ilmina oke ulah jadi tempat puncakna tempat nyampena ilmu jadi ari ilmu urang teh nyaho teh nyata kana kamarifat geus aya namun caritakeun lamun urang aya namun tamah nyepeng duit nyaho duit ngitung duit ningali duit nyepeng duit ngitung duit mikir duit betah atau teu betah tuluh teu cik aya namun tamah ieu nyepeng kita ningali kita ilmu mikir ayeuna ilmu betah ya panonna ayeuna jadi awas teu panonna ayeuna mun teh aya kan kitu ayeuna jadi kadang-kadang awas eta teh mah blago ilmina eta jadi ayeuna nyaho teh naon aduh teu da ieu mah pan isuk lamun aya ayeuna mun urang mun boga ieu mun loba boga ieu tah teh deuk anu beda jeung ayeuna mun teh ningali kita ayeuna naon ieu keur naon gunana keur naon teu kaharti tah teh jadi boleh we lamun ayeuna mikiran kita ayeuna capek mikir ayeuna naon da teu jadi duit gitu ayeuna mun teu katuntun ieu teh naon teu jadi duit eta teh karena mablagho ilmina kana dunya tak ulah Gusti puncak ayeuna katerang jisim abdi teh kana dunya cik atuh ayeuna mun teh abdi teh paparin ieu teh nyaeta kanyaho teh ilmu teh kana akhiratkeun urang ayeuna mun talamun dibere bangsa apa make pan ayeuna contona teh ya ayeuna mun teh ngaji ayeuna sajud ewang gitu contona teh Quran teriburuhan aya mun teh ngaji Quran aya we teh nanya sajud ceknya manggawe gitu manggawe eta dioper-oper sajud deui aya anu ngarontok
aya nu ngarontok kira-kira ka dieu teh ku abdi bae sasa sajud deui mah ku abdi bari bacana gitu batur geus sajud kira-kira aya namun teh mah aya nu kitu atawa diteuneun we aya nu nyokot mah sasa sajud ieu teh aya namun teh 28 orang tah ieu baca aya nu leuwih teh sajud ieu ku saeu dibaca gitu lain duit ya lain duit lain maca Quran duit ieu mah maca Quran aya namun teh ibadah teh kira-kira aya urang ieu bae sajud jero ganjaran teh sabaraha makanya aya namun termasalah teh 10 minimal dari maksimal mah 100 pasti euro teh maksimal eta mah eta standar pangarapna hiji euro 10 ganjaran 10 aya namun terkadean kitu Pak urang ngitung pikiranana ka dinya moal lamun sajud sabaraha ganjaran sabaraha euro moal mah kabaca moal aya nu moal kabaca ayeuna ganti ieu mah ayeuna mah 100.000 ewa ayeuna ganti kana 100.000 ewa ieu nya 100.000 dilipat ku saha ayeuna tadi mah nya sajud pada mantap gitu ayeuna sacara Quran ieu mah ayeuna jauh panggulan aing ngarontok eta teh ngaranna teh nyata mablago ilmina jadi kana duit mah jauh nyaho gitu aya kana ganjaran jauh nyaho teu kana ganjaran mah ayeuna mah poe tak urang teh aya di dinya nyuwunkeun ulah kitu cing ayeuna mun lamun aya order lamun aya peluang ganjaran halik aing halik ayeuna ku aing asal aya di dieu mabel tong mabel we atuh aya nu imam salawat teh dicik teuing gitu da urang ge hayang menang ganjaran gitu aya gitu asaran kana pokona geus aya keur wae geus aya mabel gitu taranya tara aya namun teh mah ngimaman sok aya namun teh ayeuna aya ngimaman aya nu aya ngimaman sok ieu teh imam tarawih anu keliling eta mah sok aya kadenge gitu naon eta bagian urang ngimaman ayeuna mah aya ada aya nu eta mah tapi HR eta mah aya nu awahan mah eueuh nu aya eueuh nu daftar ustad daftar aya namun teh menjadi imam tarawih ayo aya mah di masjid mana lagi aya eta lucu dinten anu kaping anu imam anu nah cinta aya nu teh loba-loba teh imam tak abdi daftar loba mun hayang jadi imam gitu hayang jadi imam baca naon dia pikir berenung kitu we gitu da Allah aya namun teh aya di tempat mah gadengan aya namun teh di dieu di mana aya na Allah abdi atuh kali-kali atuh abdi hoyong aya imaman abdi hoyong aya ganjaran tong putih nyawa aya namun tapi ganjaran kudu ganjaran para putih ganjaran lamun pilput para putih duit nya di mana-mana matak cirina teh di mana-mana aya namun teh aya ajengan ustadinya sok aya sirisiko moal jauh dirinya mun eueuh eta mah moal aya naon moal aya kan sabaraha tahun ayeuna 20 tahun itu teh eueuh nu kieu cik teh abdi ayeuna atuh ngawuruk teh barudak teh madrasah teh ulah sorangan wae eueuh tapi sabaraha tahun 88 tapi ayeuna mun kamari lah kurang lebih tahun ayeuna 2024 meureunna 2023 gitu 2000 ayeuna eueuh sugan tong sorangan wae atuh di madrasah teh bagi-bagi aya di luar urang teu sorangan wae atuh giliran aya nu teh mah jadwal teh pengajian teh geuningan minggu ieu ustad anu minggu ieu lamun teh kitu teh hawah aya di madrasah mah wajibat hawah kitu urang nungguan aya nyelangan pernah aya namun teh eta dibagi-bagi mah jalan aya bapak ieu amal tuluy pokon tuluy Maji Ahmad sakali majalan ieu ayeuna ngan aya mah da lain ieu lain resep ngawuruk ieu mah resep ngaji memilih ngaji we cenah daripada ngawuruk aya mah eureun teh aya mun teh ngawuruk milih kana ngaji ngadengikeun cenah mah jeung ngawuruk mah tah ayeuna mah cenah aya mun teh aya positif gitu positifna udah cenah aya alhamdulillah teh aya ngawuruk teh da barudak santri mah boro-boro aya namun tadi urang mesin pasan teh oke di mana-mana geus cocok aya di ajengan eta di ustaz eta hatena teh di dinya jadi hese ka hati urang
Tentu cenah aya kahati. Iya ieu namun talamun embungna karana eueuh duitan tah eta parah. Aya namun teu biasa lagi urang di mana-mana ngaji umur setengah jam. Lumayan ya amplop 50.000 100.000 wae mah ieu namun misalnya ya mah ngaji amplop teh jam 12 garing duduk aja. Kahati ya. Aing ngaji na amplong-amplongan tapi kan jam 2 malah aya teh mah bulan puasa mah gitu. Aya garing aya namun teh udah kahati mending kana di luar. Kahati aya namun teh eta. Andai kata aya kitu teh nyata nyaho kanu pilunyaeun jadi peka sensitif ngan kana pe akhirat teh poe kitu aya. Kana pe akhirat teh mah engke dibejaan aya namun teh kumaha ganjaran ngaji kumaha ganjaran ngawur dihareup. Sabab aya namun teh masuk karena tarekat aulia keneh ngawur aya namun teh ngaji teh. Tah kitu. Kadua aya namun teh ieu lamun urang hayang ngeunah ka kolotnakeun dina aya namun teh madunya jampena kieu doana Allahumma ja'al awsa rizki ingda kibri sirni wan kitoi umri. Mugi Gusti ngajantenkeun kalaluasaan rizki abdi teh keur wae teh ayeuna ge kewe kasempurnakeun. Pan aya namun tama ai keur ngora syukur geus nya. Aya juga gitu. Ai kakolotnakeun bangsak. Tah eta mah mun cek kolot sok meuleuh suruna. Anu ada pan aya pan kuduna mah meuleuh suruna teh 3 leutikna naon? 3 leutikna. Nyarekan naon 3 leutik aya. Tah sok timali meuleuh suruna teh 3 naon? Tah eta teh sok meuleuh suruh gitu. Hari ayeuna mun teh mimitina buhar subuh genah sanang aya kakolotnakeun. Ibu ayeuna ngurus incu baheula mah tara nyamak-nyamak adat budak serangan itu pembantu. Aya kakolotnakeun incu serangan oge digeger ngomong. Asena tetep sok meuleuh suruh tipu. Cek ayeuna cek kolot mah salah satu aya namun tajampena teh gitu Gusti mugi geus ngajantenkeun rezeki abdi mah hoyong jembar ka kolotnakeun keun ayeuna seuseut oge. Nu cilaka pisan mah keur ngora parangsa. Kolot dibangsa. Lalu ayeuna mun teh mah keur ngora ayeuna subur geus seueuh kitu keur ngora nya keur ayeuna ieu ayeuna mun teh anu keur ngora parangsa kolot begitu naon. Bagaimana ayeuna mun teu mari dua kali cilakana atuh lamun ayeuna ya sisir sugar enak kakolotnakeun brai ieu mah lain ngorang ayeuna senang keur kolot ibu eta teh mulut suruh tipu tilu leutikna heula ngarangke gede ka dieu nakeun ka geus nakeun gede gitu cek kolot eta mah kade. Nah ya, kan mah bener kata melum suruh, jangan melum suruh teh sore ini teh gitu, cepat lagi cerita teh melum suruh, atau nanti tu nanti kenal gitu, kenal ya kan gede nak kan dia, kagus nak gede gitu aja namun melum suruh tipuhuna, gitu. Kalau mau ada yang melihat target ayat utama, pokoknya mah insya Allah tanggal 20 tamat tanggal segitu ayat. Jangan bahwa malam benar cuma aja tanggal 20 hari itu. Dah otakna ya guys wajib pagujud ayat hati malam benar cina ayat. Ayat ningali kita, ayat pikiran aduh itu baju cakap beli, ayat ngambatur guys ayat nakak pembantu guys balanya begitu mana. Di hari hareupeun kita ya tanggal 20 di mana-mana puncak di pasaran. Watruk wajiman masa'adat ira'atin wa rajum fadilah ieu macana nu
alus mujuban. Nu alus mujuban. Rata-rata nyata adu. Jadi ari mujuban mah jalma anu lalagasan. Lamun ajuban mah nyata lagas. Lalagasan. Lamun nyata ujuban, lamun ujuban lalagasan, lamun ajuban jalma anu lalagasan jelema. Watruk jeung kudu ninggalkeun maneh anjeun minal ajwaji di pirang-pirang pamajikan man kajalma ka awewe ka pamajikan masa ada nu teu ngabantu eta pamajikan firaatin dina taat ka Gusti Allah. Waqtar jeung kudu milih anjeun ujuban milih lelengohan bae ngaduda bae lalagasan bae fadilan bari anu utama bari anu unggul. Jadi artina kieu lamun urang erek ngeureuh nyorang ngambah kana jalan tiba jaeun disalameteun di akhirat. Salah satu aya mun tasarana kudu bisa miceun nuna neuneun nu kira-kira matak ngaganggu kana perjalanan urang. Nu matak ngarewong kana perjalanan urang. Salah satunya eta anu sok ngaganggu kana perjalanan akhirat teh nyaeta pamajikan gitu. Salah satu kade awe ulah aya nu beuli tenang ya aya ada can ya batik ieu mah saroleh kan awe ieu gitu. Ieu mah nyaeta ieu namun masalah satu nu ngaganggu kana perjalanan ke akhirat teh nyaeta sok kaganggu ku awewe. Mun daripada cek ieu mah daripada aya namun tama kaganggu ka awewe keun we leuwih hade aya namun tama tong kawin leuwih hade aya namun tetep kawin kira-kira nyaeta ulah waka asa meunang teu boga pamajikan ulah waka aya namun tama sameunang dasar anggeus ngomongna ge gitu kayak lamun kira-kira mata ngaganggu pamajikan karena perjalanan kurang ka akhirat maka leuwih hade tuna wae watruk teh watruk minal ajwaj man masadat kumaha lamun awewe aya namun mata ngabantu ka akhirat eta mah lain puput tamahan deui nyabejaan. Jadi anu kudu diteuleun teh naon? Nu ngahalangan, nu ngaganggu. Eta mah aya ngabantu ka akhirat mah malahan lain kudu dipuput tambahan deui. Sabab beuki tambah pamajikan beuki naon? Gagah ka akhiratna. Beuki loba di akhirat teh. Pan aya namun teh mah di nu sepuh pasantren Nurul Anwar Al-Badawi hiji. Tah di nu kadua mah Nurul Anwar 2 mun opat teh gagah pas. Pasantren Nurul Anwar hiji 2 3 4. Tah ieu nu sepuh, ieu nu kadua, ieu nu katilu tuh nyandungna jeung pasantrenna gitu. Engkena teh nyandungna jeung santrina, nyandungna teh santrina di ditu di nu kahiji, santri ayeuna di nu kadua santri. Oh gitu aya. Lain aya namun teh jadi maju ayeuna di akhirat teh usaha pamajikan gitu apaan pamajikanana balungar ieu mah wios aya namun teh mah ka bagan ngurukna ieu mah dana ti abdi sadayana aya yang urang mah pangna teu ditepungkeun kitu teh urangna lain level eta apa kalau direpelkeun al khabisatu lil khabisina wat thayyibatu lil thayyibina. Lamun urang aya namun tem aya dina level eta engke teh ditepungkeun kalau teh jeung awewe itu gitu. Kan urang papan lain aya lain ngawuruk lain ahli ibadah. Jadi pamajikan teh ya biasa-biasa we gitu. Lamun urang ahli ibadah ahli ngawuruk mah teh jalan kitu we. Nu karana Allah gitu, nu karana Allah. Jadi ditepungkeun bakal gitu.
Jadi kita lah kaleng jeung kaleng, wajah jeung wajah gitu eta teh geus disetelkeun ku pangeran. Jadi ulah kieu. Oh, pamajikan urang mah asa kieu-kieu maneh ge sarua kitu. Maneh ge sarua. Da eta teh geus kelas maneh pamajikan urang teh eta teh. Geus kelas urang gitu teh. Nya ayeuna levelna kasolehan, kabageuran, katebageuran pamajikan urang teh eta teh aya dina kabageuran jeung teu bageur urang gitu. Geus tarimakeun, tinggal ayeuna mun teh meureun hayang ayeuna bageur urang mah bageuran. Da ke nuntut dirobah ku pangeran ge pamajikan urang teh jadi naon? Jadi maneh heula ayeuna kudu bageur gitu omeaan. Engke teh jauh bageur. Nah, cenah ayeuna mun teh mah teu kawas baheula, ayeuna mah ayeuna aya peningkatan jadi bageur, urang eta teh bageur ngabageuran. Lamun urang da beuki edan beuki jauh, pamajikan urang beuki naon? Apa geus di situ? Al khabisatu lil khabisin. Anu goreng awewe eta teh keunal kieu naon? Nu goreng, nu ngancrut, ngan wan thayyibatu lil thayyibina. Lamun awe nu saleh eta disayangikeun ku pangeran teh disetelkeun ku naon? Keur nu saleh, keur bageur gitu. Nah saya teh memang saleh kalau gitu urang boga pamajikan teh geus pas ku pangeran geus kitu gitu. Geus disetelkeun. Kembali deui. Jadi ieu mah tintah nuna. Adapun ayeuna mun teu engke awewe anu ngabantu kana perjalanan akhirat mah cerita dia oge malah ayeuna mun tama certina katerangan bahwa ayeuna mun tama anu rezeki anu hebat teh nyaeta awewe anu soleh aya dina safalina hadis adunya kulluha mata. Jadi ngaran-ngaran dunia mah eta mah harta banda. Tina seluruh sekian harta banda anu terbaik wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Urang teh lamun boga awewe pamajikan soleh bageut leuwih ti boga mobil. Leuwih ti boga mobil Alfa. Mun boga awewe anu bageut anu soleh. Leuwih ti boga ieu mun teh imah gedong sikro. Mun boga awe anu soleh sabab khairu mataiha al-mar'atu soleh leuwih ti loba duit miliaran boga duit miliaran boga pamajikan eta teh Rasul teh di dieu aya namun tambah diterangkeun deui dina saprina daud junjunan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man rajaqahullah imra'atan sholihatan sari jalma dipaparin rezeki ku Allah dibere pamajikan anu sholihah pakon a'anahu ala satri dinihi maka eta we anu soleh bakal ngabantu na kanu jadi salakina eta teh ibaratnya eta urang boga sukses saparona agama teh aya dina pamajikan anu sholihah gitu. Geus tinggal ayeuna beresan sawareh deui sabulah deui saparona deui saparona mah geus aya di dinya. Saparona mah geus aya di dinya. Nyaeta di awewe anu sholihah. Ya geus eta we aya mun teu masuk kuring ku urang lamun ieu aya mun teu aya awewe salat teh aya teh keur taguh abah uyah tukang ka urang teh kumaha atuh da mau atuh asal aya mun teu kalaparan we kira-kira aya di awewe kitu. Kira-kira geus aya uyah sekarang teu kaduh hartos teu kena aya narawung urang asal biasa ibadah. Kena asal kuat ibadah atau kumaha urang aya namun terdapat mobil atau aya ditinggalkeun atau mobil karena kurang asal aya bisa ibadah asal jauh ibadah asal kabur mata kurang aya kira-kira awe nu kitu aya kira-kira awe nu kitu angarenya aya namun hanya taatan soleh teh gitu ada azan soleh teh aya namun abdi menyeri hate namun aya namun teh makan tapi ka aya ninggalkeun hanca pangajian gara-gara mikir aya mun sama hartos gara-gara ayeuna dagdeg ayeuna usaha itu abdi mah ridho keneh cari di madrasahkeun we ayeuna saayana daripada ayeuna mun budak gede ka itu hanca tinggalun berjamaah ayeuna mun tamat tinggalun abdi mah teu raos kan mending kana ayeuna saayana kira-kira aya keneh awe nu kitu ayeuna aya santri aya keneh kitu aya santri lurahna santrina kira-kira ngarenya esenya
mata cek bang dede mah di baheula akhirnya dalilna teh jadi qatmul ilmi bipahriha cara teh gimana dalilna. Jadi pokoknya putus na ngaji mana di mana-mana geus kakapet kuping-ping eta gitu enggak saya. Sare kali getol ayeuna, sare kali kan robah euy. Manghan raga cenah kitu jeung geus kakapet eta mah. Pikir-pikir ayeuna asa hareut keneh ieu cenah jeung ngaji 2000. Gitu ayeuna mun. Jadi jarang tuluy ayeuna mun teh anu tadina tukang ngaji tuluy boga pamajikan naik gitu. Getol na ngaji teh naik jarang mun geus anger oge eta geus pirang-pirang untung tina tadina sok ngaji boga pamajikan anger eta geus pirang-pirang untung tah ari barokah mah lain ngan sakur kitu ai barokah mah nu tadina ngajina sakali boga pamajikanna barokah jadi 2 kali ngajina lamun tadina ayeuna mun teh ngajina sakali ge keur ayeuna rengongan aya-ayana boga pamajikan jadi urut lain barokah. Nya takon teh eta mah. Jadi pegan eta teh salah satuna nyaeta ku Imam Ghazali ayeuna geus diterangkeun ku Imam Ghazali salah satu ayeuna mun tah resiko ayeuna mun tah manehna pamajikan teh salah satunya nyaeta ngaruksak ayeuna kan agama urang apatna pancabayana. Jadi kamu geus kieu ayeuna mun teh mata begitu ayeuna pamajikan teh aing parabana di parabana ayeuna jerumnya daekeun kitu ayeuna di parabana sampina daekeun kitu mikir teh tuluy ayeuna hayang aya keneh zaman kiwari awewe anu dirasikoanana teh ku pangajikeun gitu pangajikeun sakitu hayang nyaman ada tadi nama ayeuna kawin teh coba-coba we gitu lamun kira-kira aing ayeuna mun teh jadi keureun ngaji geus sampe kitu dan geus ngaji ayeuna da ieu teh jimat karena saya terjimat kira geus saya kira-kira ayeuna areun ngaji mah da aing mah tadi naga ayeuna mun teh mah hayang nambahan ngaji boga pamajikan teh aipek boga pamajikan ka areun ngaji cegah pamajikan geus aing nah teh gitu kan teh kira-kira ieu mun efekna begitu ayeuna kawin aing jadi kalah ka eureun ngaji geuningan ayeuna mun boga pamajikan teh lain tambahan gitu ngaji jika nama ayeuna mun teh jigana gitu jigana talak tiluan da urang mah eta geus ayeuna mun teh niatan bahwa deka aing ulah eureun ngaji jeung ayeuna mun masing ayeuna mun teh pamajikan deuk boga gawe deuk teu boga gawe oge deuk ayeuna boga duit teu boga duit angker ngaji mah kudu jalan ayeuna tapi alhamdulillah 2 kali kawin alhamdulillah teureun ayeuna mun teh ngaji teureun ngaji dah cing sirine insyaallah saleh pokoke kana kamu gitu saumur ayeuna mun teh can pernah ditah gawe duana oge can pernah ayeuna ditah gawe atuh pas batur ayeuna dicalah ngaruh garuh can pernah ayeuna itu atuh ayeuna mun teh kan ayeuna mun teh dulu dah dakwah sagala sarare oge ngaman ka pabrik akam teu gitu bener darah dingin teh bener ayeuna cuek malahanan ayeuna mun teh kungsi teh lama amun teh itu daripada ayeuna mun teh kasar eureun ngaji eta maluhun teu rido kasar tapi eureun ngajan ayeuna meunang duit oge wah hebat kitu ya mah hebat ayeuna pamajikan kan alhamdulillah teu ayeuna oge gitu ngancan luaseun teh di panyalungkeun gitu dan kuangkeun masih keren-keren ai teh usaha dari pangbesakeun mah alhamdulillah geus matang eta kuat ngancan kuateun teh eta mah tan kuateun gitu alhamdulillah tah ieu mah panjudulna ge awe soleh jeung awe ayeuna mun teh ngabantu kana ayeuna mun teh makaerat jeung anu ngahalangan kana akhirat lamun kira-kira ayeuna mun teh mah sautak saeutik dek ditinggalkeun ngaji jebi kalau ayeuna mun kitu teu meunang asup ayeuna teh tapi pikir-pikir lah gitu eta lah eta pikir-pikir ulah waka apa can anggeus ieu bahasana geus can anggeus gitu can bahasana jadi ieu teh eta bahasa ieu teh ulah dimutlakeun urang ayeuna mun teh dek ngaji tuluy ayeuna aweng alang tong kuung abdi ayeuna abdi katun karido
Saya namun atau saya namun atau untuk saya namun pegatan ulah waka jeprut gitu aya namun ulah waka kita sabar aya namun urang tah beuki aya namun pakar itu beuki kali itu nah ieu teh beuki nyem ayeuna kana pikiran da ngaji ge teh asup aya namun teh pikiranna tah eta mah kudu aya namun tadi pertimbangkeun teh ayo urang kira-kira lamun teu boga pamajikan sing ingat dalil eta hungkul dan teh aya pangapunten ka urang teh pamajikan teh tadi nangali kain aya panguatan mah lamun kuat bae kesorkeun ngangke awas ulah aya naon ngalamun aing ieu teh nya ai normal keneh pan nya aya ka mana tah bahaya eta mah tak kudu diciptung eta jadi eta mah ulah-ulah jejeprut aing geus ngaji ayeuna artia ieu awewe aya namun terkalaka balik ngaji nyarekan boro-boro aya nambang masakeun boro-boro masakan jam adun nu aya 3 poe teh teu bisa dibawa ngomong gara-gara aya nu beli berak urang ngaji wae berak urang aya namun drama ka masjid wae urang aya namun drama ka ditu sholawatan wae ka ditu ditinggalkeun wae jam adun nah cek urang teh bae da urang mah geus teu pake aya namun teh hayang kudu kitu mah gitu geus aya namun teh geus kolot aya namun teh teu percaya baik atuh bener mang ade da enak bener aya bener kitu bener bener mata kitu kayak kuat da aya ade tamang jajang mah bahaya orang kitu da buktina aya boga hiji dilepaskeun hese dengan gantina batur manambahan ieu mah hiji oge lepas gitu tah aya namun tah jadi kudu diperhitungkeun asing matangnya ulah jauh jeprut tah aing majikan ge batur mah ayeuna naon ngahalang-halang kana ngaji nyarek ayeuna kana ngaji nyarek ayeuna namun teh ini kana ibadah geus lepaskeun ata ku Imam Ghazali mah radhiyallahu anhu lamun pamikiran ieu ayeuna namun teh antara teu boga pamajikan jeung ayeuna boga pamajikan dimutlakeun alus keneh boga pamajikan jeung teu boga pamajikan mah alus teu boga pamajikan jeung pamajikan mah itu adalah kusur pemikiran anu sempit gitu pemikiran anu sempit engke nah tingalina dampak anu leuwih bahayana leuwih negatifna engke leuwih berat ayeuna bahayana coba ayeuna mun teh mah boga pamajikan tuluy ayeuna ngahalang-halang wae ka akhirat ngahalang-halang wae kana ngaji ngahalang-halang kana ayeuna mun teh ibadah terus ayeuna mun teh mah ceuk pegakeun wae ari kabutuhan si eta aya we keteh dina pangajian teh anu herang-herang ai teh ditanya teu daekeun da teu boga duit ai kumaha ka mana tempatna eta mah kan leuwih parah eta mah leuwih parah terjadi naon itu mah ukur ayeuna ngahalangan ukur pasea ayeuna mun teh mah unggal poe ge guntrang unggal poe ayeuna mah pan dina mah fatal bahayana jadi eta mah kudu kawas ayeuna mun teh mah ade abdi mah tara ayeuna kana kitu enjoy ye mata ayeuna ngaji di ditu hayu ngaji di dieu hayu ka ditu hayu oh magajeng ayeuna nah ayeuna ka pojok mah teu lah da satara cara ngilmuan biar saya wakili ke pun pojok biarego pun pojok ya jarang pun pojok ayeuna mah ade ya pan ayeuna kan itu kan teh ayeuna mah enjoy ya ade ngan lamun ayeuna hoyong nikah teh ade tah ayeuna mun teh eta deui teh lain deui kitu caritana gitu lamun enjoy kieu mah usah ayeuna mun teh asa geunah kieu gitu asa geunah ieu dina ayeuna mun catatan salamet ayeuna mun teh masahwa urang eta teu butuh eta ka awewe teu butuh ka pamajikan baik eta lepaskeun jadi ayeuna mun teh jauh-jauh waqtar ajuban fadilah waqtar ujuban fadilah pilih wae ayeuna mun teh lelengohan fadilah bari dina kaayaan lebih utama lebih afdol pan aya lebih afdol boga pamajikan lebih afdol nyaeta lebih afdol teu boga pamajikan dina kondisi seperti itu teh Imam Syafi'i mah radhiyallahu anhu karena ayeuna mun teh nikah teh bukan suatu bentuk ibadah tapi eta mah nyaeta sebatas kewenangan dina ihya disebut teh nyaeta tetep adat eta mah gitu
masukna kana ada. Jadi nikah hukum nate saur Imam Syafi'i mubah. Di mana aya namun teu mubah tuh butuh we meureun naon laksanakeun teu butuh kan dari ibadah negarana cegah dahan we gitu. Hayang meureun lapar dahan teu hayang entong. Kawin mun butuh laksanakeun kawin teu butuh entong. Itu ayeuna pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lamun ayeuna Imam Abu Hanifah memang ayeuna nikah teh salah satu bentuk ibadah. Salah satu anu bentuk ibadah teh saur Imam Abu Hanifah mah eta nikah. Jadi atuh lamun ayeuna mun teh itu salat sunat ibadah, ngaji maca Quran ibadah, wiridan ibadah, dak kawin oge dada saimbang gitu. Jadi ayeuna mun tamak kawin teh ibadah di anna nikah sabab ayeuna mun nikah menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu minal mubah. Sedangkan menurut ayeuna mun Imam Abu Hanifah minal ibadahna ayeuna mun teh di mana ibadahna alasan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu eta teh karena ngalobakeun turunan. Karena ngalobakeun turunan. Jadi lamun nikah mun boga turunan ieu eta tadi teh we kitu ayeuna mun teh eta mah mubah teh. Da Imam Abu Hanifah oge nganyatakeun nyebatkeun ibadah bagian tina ibadah pernikahan di mana tujuanna hayang loba turunan loba budak. Sabab kejungjunan ngaraoskeun bangga di akhirat di kiamat karena syukur umat bangseuna. Jadi eta teh ngabingahkeun junjunan gitu. Loba budak teh ngalobakeun turunan eta ngabungahkeun ka junjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga nya kira-kira aya namun tengah ganggu teh pamajikan urang. Urang eta mah kedul gitu da pamajikan anu mana. Malah pamajikan mah kadang-kadang ngajulujuk urang eta nu kedul. Jadi urang mah mung ibadahna lain karena dihalangan ku pamajikan urang sorangan kedul gitu. Kada ulah ayeuna nemulkeun ka awewe da balageur awewe. Ayeuna balageur awewe urang eta mah kedul gitu. Jadi tinggalin ibadah lain ku pedasa. Lain ku pedah pamajikan, jadi ulah-ulah nyalahkeun ka pamajikan, lamun urang kedul kade kurang eta mah kedul. Lain gara-gara ayeuna awewe mah ayeuna mun teu digantung maka cenah aton aya maka. Yang kade lamun ayeuna mun teh bener ibadah ibadah sunat nya lamun teu ridueun pamajikanana tutupan heula rasiko. Ulah ninggalkeun pamajikan bari teu dirasikoan. Aduh neraka itu mah aya namun tama ibadah sunat gitu gede kali itu kadieu ayo ngaeko aya dari masjid ayo alus keneh ngeukepan pamajikan ya jeung aya nu penting aya nu wiridan lawan teh ari aya nu monokan pamajikan mah wajib aya wiridan mah sunat kajaba lamun pamajikan anak wios mangga pilih aya nu bade ka masjid pilih akang garuh wiridan mah kudu dinaon teh depan pamajikan teh hak aya di ponokan pan aya namun teh nafkah tuluy aya namun teh monokan lamun aya nyanu ngiliran giliran aya namun teh eta teh kudu aya namun teh dicuponan tawaran teh urang sae nyarean aya ngabarengan sare pamajikan teh boga nilai boga ganjaran wajib. Jadi lamun aya dibandingkeun jeung nyumput di masjid nya alus ngeukepan pamajikan eta teh lamun nyaho mah gitu kajaba lamun urang aya misalkan aya perlu naon wiridan perlu aya ngadoa perlu aya namun teh mah aya amalan tanya heula pamajikan itu teh ditinggalkeun gitu penting kemarin urang penting amanah we bade tawakal kau mah ieu malah tinggalkeun ukur begadang gitu lain berwiridan oge harus keneh ngeukepan pamajikan kau mah ieu mah tinggalkeun kau mah eta mah tanyakeun ka we awewe ari kau teh ditinggalkeun ku saraki tuluy naon teh begadang we aya namun teh ngobrol entong aya nu teh aya gunana mah
aing ngaji mah pan aya namun teh wajib eta mah ridho oge aing ngaji mah wajib ya malah mun aya namun teh waktu penting mah waktu nutupan pamajikan ya aya namun teh waktu pamajikan lain waktu wiridan lain waktu aya namun teh begadang saya ketupan nah diganyar oh gitu jadi ieu mah dina neraka saking ieu anu suluk anu ngambah anu nyorang kana perjalanan akhirat tegasna nu neangan kasalamatan jeung kabahagiaan di akhirat lamun kira-kira aya nu ngahalangan teh nyata pamajikan wios jomblo we gitu bahasa urang mah wios teu gaduh istri we abdi mah gitu. Nah, dengan catatan nyata henteu aya namun teman-teman aya kieu mah contohna wiridan tapi da kahayang eta mah teu bisa dibohongan gitu entong ada malah boso atau aya namun kawin eta keun wae aya goreng adat saeutik wae mah gitu sabar we gitu sabar kukut we kukut jadi aya nama lain kawas ieu jadi awewe ayeuna nu goreng adat teh ayeuna mah urangna kudu sabar kukut bae ayeuna mah da sabab ayeuna mun tempat urangna resep keneh kana kitu resep kana udah aya awewe da mesti urang ibadah oge pan ari ingat ka si eta mah kumaha mal balik ayeuna mun teh geus kukut ayeuna mah urang awe sing sabar tuh ya ayeuna mun teh ibadah nu farduna nu wajibna urang tepi ka katingalin gara-gara eta nu sunat nah sok kompromi we gitu ayeuna mun teh eta lamun ayeuna mun teh beurang da beurang mah ya lain kusung beban eta mah beurang mah saratna teh aya keur ngarasekoan jeung ge urang teh kumaha oge gitu geus ayeuna katutupan rasiko lamun penting mah Pak kusum ayeuna nutupan kusum manoka gitu jadi kudu aya namun taman aya ridho tinu jadi pamajikan lamun ninggalkeun penting teh lamun ninggalkeun penting